Bisala sati syaraito kalawan tilu pirang-pirang syarat. Aya betadia tegasna kajian ngamimitian sejalma aisah su syakhsu tegasna hiji jalma labasahuma kana ngumbana itu khupen ba'da kamali taharati dina sabada sampurna susuci. Falau gosalatu lamun ngumbah sejalma rijlan kana hiji suku albasa jeung makekeun sejalma kana itu rijlun khufaha kana mujahna itu rijlun summa fa'atul migawe jalma bil ukhra kana anu sajana kadzalika nyakitu deui albasaha khuffaha lam yakfi maka tercukup itu mashu walawi betada aja ngamitian si jamala besa huma kana make kana makena itu khufen ba'da kamli taharatin sabada sampurna susuci summa hadasa tuluh hadas si jalma qabla wusuli rijli dina samen nepina suku kidamal khufi kana keneungna mujah lam yajuz maka teu meunang naon almasu ngusap mujah wa yakuna jeung yen kabuktian itu khufan satiro ini eta anu nutupan duanana lima hali goslil fardi kana tempat ngumbah anu fardu minal qadama ini nyatana tina dua keneung bi ka'baihima sarta dua mumuncanganana itu kidamain. Sarta dua keneungna itu kidamain. Falau kana maka lamun bukti itu kidamain dunal ka'baini eta anu teu aya dua mumuncanganana bi ka'baihima teh bisi lepat sarta dua mumuncangan na itu kidamain falau kana tu lamun bukti itu kidamain dunal ka'baini eta anu teu aya dua mumuncanganana kal madasi sapertikeun kieu salah tadi. Falau kana maka lamun bukti itu khufen dunal ka'baini eta anu teu aya dua eta sahandapeun dua mumuncangan eta anu sahandapeun dua mumuncangan kal madasi sapertikeun sendal tarumpah lam yakfi maka tercukup nol masuk ngusap alihima kan itu non tadi teh khuffen wal muradu jeung nu dimaksud bisa tiriku anu nutupan huna dina ieu masalah al hailu eta anu nutupan lamania anu teu aya anu nyegah ar-ru'yata kana paningali wa yakuna jeung kabuktian anu satru panutupna atau tutup-tutupna min jawani bil khuffen eta tetep ti pirang-pirang gigir dua sapatu lamin a'lahuma henteu ti anu belah luhurna itu khuffen wa yakuna jeung bukti itu khuffen mimma tetep tina sabelah perkara yumkin anu kongeng itu matata bu al-masyi kana tumerusna lempang alaihiman tepan kana khupen ditaraddu di musafirin karena bolak-balikna musafir pihawa ijihi dina pirang-pirang pangabutuhna itu musafir min haltin nyatana tina turun watarhalin jeung nanjak wa yu'khadhu jeung dicokot min kalamil musannifi tina dawan musannif naon kaunuhu maka buktian khufen qawiya ini eta nu kuat duanana biaisu yamna'ani sakira-kira nyegah itu khufen nufudhal ma'i kana nepina cai wa yustaratu jeung disyaratkeun edon deui taharatuhuma yustaratu jeung disyaratkeun edon deui naon taharatuhuma sucina itu khufen walau la bisa jeung lamun make sejalma khupan kana sapatu fauqa khuffin dina luhureun sapatu
Lisyiddatil bardi karena bangetna tiris masalah upamana. Fa in kalamal bukti naon ala anu luhurna solihan eta anu pantes lil masih pikeun diusap dunal aspalin teu anu belah handapna sohatasan almasu ngusap na itu pen alal a'la tepan kan anu belah luhurna. Wa in kana jeung lamun bukti naon aspalun nu belah handapna solihan teu pantes lil masih pikeun diusap dunal a'la teu anu belah luhurna famasul aspal maka ari ngusap anu belah handap soha eta sah itu masun. Awil a'la atawa anu belah luhurna fawasola tuluy nepi nu bal babaseu lil aspali kana belah handap sohatah sah itu masun. In qasoda lamun ngamaksud jalma aspala kana belah handap au qasoda ta ngamaksud jalma huma kana itu khupen ma'an bareng la in qasoda henteu lamun ngamaksud jalma al a'la kana belah luhur kana anu belah luhur pakotungkol. Wa ilam yaksid jeung lamun teu ngamaksud jalma wahidan kana anu sahiji minumatin itu fan bal qasoda balik tengah masuk jamal masa kana ngusap fil jumlati dina sagemblenganana ajzaa tanyukupkeun itu masun fil asohi di minggu kaul asoh. Wayam sahu jeung ngusap saha al muqimu jalma nu mukim yauman dina waktu sapoe wa lailatan jeung sapeuting. Wayam sahu jeung ngusap sal musafiru jalma anu lumaku salah satayamin dina tilu pirang-pirang poe bilaya lihinna sarta pirang-pirang petinganana itu salasati ayyam al muttasilati anu narima patepung biha kana itu ayyam sawan taqaddama sarua menerima tiheula itu layal au ta'akhkharaj atawa narima panderi itu layalihinna. Wa batida'ul muddati jeung ari ngamimitian waktu tuh sabu tadi hitung itu ibtida min hinin min hinin tina hadasa yuhaddisu min hinin yuhaddisu timimiti datangna hadas ae minin kido il hadasi tegesna timimiti narima paragatna hadas alka ini anu tumetep ba'da tamami lubs